Tapi nolak kasih tinaretesan ia tinaretesan ia ing sosoknya murupu biarkan dia kunangan ya Salbeting pagelaran Jawi Keraton Jengalamanik. Inggih. Ingkang gentur kang tinutur gentrakang sinarita. Raja negara Abib Ajujuluk Sang Sri Prabu Kresna. Inggih manusia ingkang gelar Batara sajagat wayang-wayangan. Ingkang kados Wisnu kang dumunu petugas sing maha tunggal kang nengkremkeun dunya ngungkulan kajahatan kaduliman kalayan ngungkulan katurat makan anu sumramah di jagat raya sawer makan lan ingkang pepatih Udawa boten kantun ingkang rai Harya Padma Negara samia tungku amal pertala ajeneng ngali ngandika sinalena Kresna atra perjala sungkap ngaribawa Atehingsu kakang nawa dia tayo kang samya padap pinara ya lagi yakin kang samya padap pinara Prapta kadyawan menanta tayo kang samya padap pinara samya kingkang dadar kingkang pada sine wah kasat tengah king keraton lagak gonira jajarkan pada bina salbeting pagelaran Jawi Keraton Negara Jengalamani
ingkang dados prajang negara Cuculuk Sangsri Nalendra Kresna Manusa gelar Batara Tisa Jagat Pramudita armagan miwah ingkang Raka Pepati Hudawa boten kantun ingkang Rai Haria saking kasatyan Gerbaruci Raden Padmanegara sadaya tungku amangu pertalahat Sri ningali pangkon Sri Nalendra Cunuking waktu rahayu praptaning mangsa utama ngandika atra pertela sungkan pengari bawa dangu mengkata kakang Patih Udawa bagi asa sumpingna kakang Patilan kadang ingsun Padmanegara coba merendah tutup pada haru ingsun mangsing parek iya padahal paduka puputening ati kula ngaturkeun semapang baktus kaula pun Patih Udawa kuheunyuk paduka dalam nuwun dak terima semapang bakti kakang dening tangan loro kiwa teng simpen peringati di cangcang sapucuk king rema putih masaka aulal kaping kalipuk pinanten Purwotarwi kaluputan muga ulah kirang malu pada saling malu haria aulal kuheunyuk sumaga kebar dalam pun Padmanegara ngahaturkeun semapang bakti kuheunyuk panjenengan Sri Paduka dan terima Padmanegara kaping kalipuk pinanten Purwotarwi kaluputan muga ulah kirang malu pada saling malu kaping kali Purwa dampa Gusti Kersan Hanimali kaula pun Padmanegara kados kang berapa markane pun ingkang dipun ajeng-ajeng siang pun dalu kejawi dawuhan Paduka ujung hingga kapunut tanaga emutan Narapati kita ya bagelar aya naon syukur banget ngantos siang pun dalu iya sategasna panati saur lain waktu diundang lain mangsa saperkawis kaula teh maksud negrakeun kasono dalam anu sifat kasono ieu teh moal kluntur ku kaibunan moal laasku marga ning kahujana tau timalan terus dupi sadenga sagigirna teh eta sawadina dina rupa kasalahan gede jeung leutik kurang pada saling malu sabab numutkeun ukuran anu pantu dalam bisana nempuh kasaluyuan nangtukeun hirup gotong royong antara urang jeung urang lintang ti negrakeun saling maklum dulur jeung dulur negrakeun hampura antara urang jeung urang dalam tupi sadengna ti sagigireun anak tiata sawadina kaula teh maksud negrakeun rasa syukur kana pangersana Gusti anu kagungan sifat murah kalawan sifat asih dibarengan ku dasar persaya karena murah asihna Gusti naon rupa nu dipentas sok laksana hingat temen tanwane bakal tinekanan sapa munu tinggi lurang sapana daing tinekanan beres hanas ieu pamenta teh dibarengan ku usaha jeung ikhtiar Daud timala tepi nodaman atuh teu tak kaula teh dina dasar nangtukeun syukuran nya teh teu kurang jeung teu leuwih lintang ti ninsak kana jalan kabungakan Daud timala aya anu jadi dasar ngarasa guligah ati upama seuk nyungsi kana kaya negara jeung kamekaran negara mangsa kiwari ngakontal kana taraf pembangunan tingkat kadua. Dina mangsa beurang jeung peuting miling sarta ngabogaan cita-cita hayang ngabogaan negara merdeka teu luasa ti samemeh giat duduk dina kursi nangtukeun nasib kewajiban. Aturakan sapa mulut tinggi urang saperdaing tina kanan kiwari jadi negara merdeka teu luasa. Jadi negara subur, negara makmur, negara gemah, negara rifah roh jinawi aman santos sakertaharya. Kau timalan. Jauh tina kaributan.
angan tina pasarian. Hese dengan marganing panyelengan. Aman gitu mah. Tahu timalan. Kumaha tuh jadina? Tina kamuliaan negara ieu teh geus kawentar ka mancanegara. Kekurang-kurang ahli-ahli turis di luar negara anu pada datang ti negara ka negara ngahaja lolongok hayang nyaho kamajuan jeung kautamaan negara. Banyak kabuku juga ado. Tahu timalan. Kalintang bingahna. Payus lamun agu. Wajar kalau lamun seug ieu teh dibungkas ku dasar syukuran utang. Dibarengan ku rasa tumarimah Kakang Rakapati Yahudawa. Kakang Ragipan negara, khusus umumna ka sajumlah para aparatur negara, para instansi sipil katut militer anu pada ngajalankeun kewajiban masing-masingna. Tetuna tina bantuan kautamaan jeung katewesaan masyarakat anu gede anu leutik. Anu milu anil memperjuangkeun negara ti mimiti mangsana lelengkah halu tepi ka mangsa dewasa kiwari teh beunang hese, beunang capek, beunang susah, beunang payah jeung beunang pait getir. Tahu timalan. Sakitu negrakeun kabungah kaula jadi rasa katumerimaan ati ka Kakang Udawa lan Panegara. Gatuh seunuh-unuh tahu timalan. Ditampi. Tapi sagigireuna teh eta. Sanajan bari ngajentul dina margani gunung ka rahayuan aya dina tengah-tengah king kabungahan tetuna tina dasar kakurang sok abong kena makhluk teh sampurna. Alah, iya. Teu aya dina sifat langengan cikna teh dina sifat eueuh gingsir. Ciriwan si anu pasti datna alaman matrat. Netrakeun dunya papasangan kaler kidul, kulon wetan, luhur kanap, beurang peuting poek caang halodong hiji. Tiap-tiap ningarepan karugian teh teraangang ti kauntungan. Datna alam eta teh. Tiap-tiap ningarepan kabungahan teraangang ti kasusah. Ieu geus jadi dasar di manusia netelakeun manusia teh teu aya nu sampurna. Udah. Dina perkawis naon? Teu kurang jeung teu leuwih nyeuweut tina soal pribadi. Pribadi. Anaras nasibna panawa mangsa kiwari. Sok sanajan bari panawa geus ngaliwatan samrat dina mangsa geus kaliwat. Apa geus kaliwatan? Nasib anu utama tepi karaya istira ngabogaan titel mulku anu hartina ratu ngaratuan ratu, raja ngarajaan raja, narpati mimpi narpati, ieu buah kasaluyuan jeung buah persetujuan para raja di sa tatar pratiki. Tahu timalan. Aya nu jadi dasar teu kurang jeung teu leuwih. Netelakeun asa beda kaayaan dina mangsa ti minggu geus kaliwat nah ieu teh bakal aya kajadian naon anu tumiba ka panawa dina mangsa kiwari. Khusus Kakang Rai Arjuna. Sabab berang jeung peuting teu boleh nyantel jadi ku kituna. Sawadina kaula teh bakal ngitipkeun kewajiban, ngitipkeun nagara katut masyarakat bisi aya hal kajadian anu teu diduga-duga. Bancang pake we Udah. Udawa lan Kakang Udawa lan Panegara maka dititipan nagara katut masyarakat. Kaula bakal lumaku ka amarta. Waspada permana tinggal dina sajero ngajalankeun kewajiban. Sakitu kasubuhan. Atuh teh wagelanana ujung hingga ka punut tanaga emut tanarapati ge teh wagelan. Dinten mana maksa jengkar? Dinten mana? Dinten mana ieu teh maksa jengkar? Aya waktu mah dina poe ieu bae. Dupilamina Dina soalila gumantung kana katangtuan pangabetan. Sarengkena ugina. Jigana nunggu waktu sarengsena. Tupino damel unjuk sumangan muga-muga bae dina sabeting rai nyanggah tugas di pesantren kurang kasino kuncing aya dina kalansaran bae. Eta nu dipenta. Atuh sawadina dampa Gustian jengkar ngantun ke nagara ge sing aya dina kawujengan bae. Eta nu dipenta. Nuhun. Sakitu bae nya. Waspada permana tinggal bisa aya mau ngamuk gajah mata siku seuluh-uluh. Gelagahkeun sana anu tiba. Nuhun ninggit dateng sedika. Barang sinarena kresna hingkang bakal lumampah ngantun ke negara. Sanira mananya. Eca pakunaman catur ayat dina wawan sabda salebeting pagelaran. Sapratane pun tadayo. Kasurak pun peninggawi. Ala dia batur. Anak dayo. Anak dayo. Batur ya hige.
kamu di mana batur kakak berapa eta naon di luar nguningakeun Gusti Dipati Arjuna ti Amarta iya kairing dening kasepuhan Bapak Semar Purapana iya Gusti Arjuna batur hinge aduh itu Rai panengah mangalingi jadi Urawa mengkordingin itu Kakang Semar amuing pangapunten raka perkara Yai panengar Kakang Semar ulah Purapana ayana aduh jadi aturan sasumping aja rai baulan aku sewang ngatur aturan ditampi rai sareng saha sareng kasepuhan Kakang Semar kan anak anu dicebat perwira Satrian dan mangga ya amuing karah teh kieu kae sanjing alamanik teh cu wa tengah hajang ngiring ka Gusti Pangawulaan maksa dia geus ka Gusti Kresna nya Salalager saraya cu aya pangesto syukur jangan syukur sawangkeun uada mah ulah uada mah wa cu majeuna atagan Akang Suraing mah teu dibawa keur ari weuh aya teh jangan naon nya teh ulah naon nya teh ih nya kitu cu malung kaya di pakampungan we ya hayo atuh cu hayo cu Isi abdi pun Semar ngahaturkeun semua pangabaktos wonyok paduka dalam Gusti Nun. Aduh Kakang Semar Kakang. Hatur seun nuhun Kang. Bagea dawuh timalan hatur seun nuhun. Damang ibaring pangesto. Mangga saling. Asal teu diduga-duga bakal sumping dina danget ieu.